Halo sadulur sadayana. Alhamdulillahnya simkuring ye tos beres nyiksikan. Ya sebenarnya mah rempah-rempah dapur sadulurnya. Erek ngadamel jamu seperti biasanya ke ternak. Jadi parabna ge dicampuran jamu-jamu. Nah, ieu beres ye disiksikan ieu teh geus segala rupa ayanya. Koneng, bawang bodas, jahe, cikur, koneng hideung ieu teh gantina koneng gedenya. Ieu tacang kudu asakna mah aya tosnya. Siap pokokna mah tinggal ngablender sadulur. Ieu cikur rada harejo ieu soalna disiksikannya jeung daun-daunna. Menang nyabut dihareup tina pot. Jadi lebar lah daripada dipiceun. Daunna dihijikeun we. Rek di blender. Mudah-mudahan aya mangpaatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.